Sampurasun, yang terhormat kepada dosen dan guru kampung para penguji uji kinerja PPG Daljab 2021. Perkenalkan, nama saya Novi Rosdiani, asal sekolah dari SMA Negeri 3 Tambun Selatan. Pada saat ini, saya sebagai mahasiswa dari PPG Daljab 2021 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan ini, hari Senin tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja PPG Daljab 2021. Selamat menyaksikan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai sih, Bu. Sampai, Bu. Kumaha daramang kaset gelis. Alhamdulillah. Alhamdulillah damang, Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan urang biasa ngalaksanakeun pangajaran dinten ayeuna kalawan lancar. Supados langkung barokah urang ngadoa heula nya sapangga dipimpin ku KM. Ojan mangga dipawitan. Sata acan urang diajar, urang ngadua sasarengan, ngadua dikawitan. Rengse haturkeun salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sigana anu hadir sadayanya. Apa anu teh sumping ieu? Hadir sadaya, Bu. Hadir sadaya. Ya, oke. Atur nuhun pamit kitu mah. Tos urang ngajengkeun nya materina nyata ngeunaan wawancara lalu kieu kunaon? Teu naon-naon, Ibu. Tugan acan tuang ieu teh. Acan, Bu. Ceuri heula atuh. Dapat cemberut bae. Muka saya udah juga hasna. ya, Bu. Ceuri nya imut senyum. Sok coba Ibu ngetes salah semangatna. Green School. Semangat Luar biasa. Engkau semangat tapi semangat luar biasa. Lalu seuhnya mudah-mudahan sanajan urang masih kene dina naon namina teh masih aya dina pandemi ya. Mudah-mudahan semangat diajarna masih tetap aya. Kumargi lamun urang henteu semangat nya diajar materi naon wae ge moal terap ya wayahna dinten ayeuna urang diajar naon? Diajar naon ieu teh? Kawi, Bu. Kawi. Ayeuna pelajaran naon? Bukannya Hah? Bahasa Sunda nya bisa salah asup. Bisi mah ayeuna teh bagian matematika hiji Bu Nopi anu asup moal nyambung nya. Ya, kamari urang diajar naon bahasa Sunda teh? Kawi, Bu. Kawi, anu ingat kene kawina teh. Ingat kene teh kawina. Iya, Bu. Hah? Bu. Anu ingat kawina. Ibu Widi share screen ya. Iya, Ibu. Atas katingal. Atas. Atas teh. Bu. Ayeuna teh urang diajar ngeunaan wawancara sanggeus kamari urang diajar kawi ayeuna urang diajar wawancara tah sateacana Ibu bade ngadugikeun heula KD jeung IPK sarta KKM dina bahasa Sunda. Kompetensi dasar aya nyaeta menganalisis isi, struktur dan unsur kebahasaan teks wawancara. IPK-na nyaeta menganalisis isi dan struktur teks wawancara dengan teliti dan tepat. Jeung mengidentifikasi unsur kebahasaan teks wawancara secara mandiri. Jadi engke urang teh dipiharep tiasa nganalisis isi jeung struktur nu aya dina teks wawancara. Ya, terus KKM anu berarti hontang nyaeta 75. Jadi lamun aya anu nilainya kurang ti 75 berarti kumahakeun? Kita push up apa kumaha?
Aya Remet. dia nya jadi diusahakeun mudah-mudahan pangajar dan ayeuna nilainya henteu kirang ti 75. Tah, aya nu terang henteu ari wawancara teh naon? Anu terang teh? Mencari informasi. Hah? Mencari informasi naon bahan Sundana? Ka narasumber gitu dah. Narasumber lah pokoknya mah kitu cenah. Ya, kata acana cobi ibu hoyong terang heula di dia ibu atos ngadamel pretesnya sok mangga biasa dibuka wall-wallna ku ibu tas dikirimkeun karena nanti di share harus Baik. dibuka teh acan. Harus dibuka teh acan. Sudah, Ibu. Oke, terusnya siap. Siap, Ibu. Mangga di sian heula. Nah. Wah. Ya, pertanyaan anak. Ente pertanyaan anak. Jawab ke acan. Ya, terus bangsa. Ayo, sudah 46 detik berlalu. Tos. Tuh. Gampang kan? Tos tacan? Tos bangsa. Belum, Ibu. Belum. Tuh, 1 menit. Udah mau 2 menit. Sudah, Bu. Ya. Coba. Nilai ayah henteu. Ayah, Ibu. Nah, sabaraha? Saya salah satu. Salah hiji. Naon salahna? Ya, berarti sadayana tos pada terangnya naon ari nu disebut wawancara teh. Di nu pelajaran sanes ge aya wawancara teh nya mu benten bahasana hungkul. Tah, ayeuna aya nu bade macakeun contoh teks wawancara, Cung? Saha nu bade macakeun teks wawancara? Cung? Abdi, Bu. Angga, saha? Abdi nun nanya. Angga, Ojan anu nanya. Narasumberna saha? Ido wae. Jeung saha? Ibu. Bella. Sok, mangga. Berarti Ojan heula. Sok Jan. Ya, Bu. Kumaha teh carana supaya siswa-siswi teh berprestasi siga teteh nalika rek ulangan teu riweuh? Oh, gampil eta mah. Carana nalika guru nerangkeun kedah merhatikeun upami aya Pelajaran. pelajaran nu can kahartos teroskeun sacara jelas. Terus kedah tiasa ngabagi waktu. Upami unggal atas muli sekolah pelajaran diajarkan tadi di sekolah
dibaca deui nalika Selasa sore. Nembe nyiapkeun pelajaran nu jadwalkeun poe isukan. Baca deui pelajaran nu geus diajar ku guru samemehna supaya nalika isukna ditanya deui ku guru. Urang geus siap geus geus maca pelajaran samemehna karak baca materi pelajaran nu rek dibahas isukna. Sangkan? Aya gambaran nalika guru nerangkeun kelas. Oh, gitu, Pak. Terus naon deui tah kinten-kinten? Upama ulangan ulah sok make sistem SKS-nya. Naon tah sistem SKS teh? Eta sistem kudu semalam. Geuning biasana mah mun rek ulangan karak pentingna ngapalkeun nya puguh alat da ngapalkeunna disakalikeun dari loba deui. Oh, muhun, leres eta teh. Jadi kedah kumaha tah nu sae teh? Nya pasti mah unggal poe materi nu geus diajarkeun teh dibaca mun pelajaran cukup. Dina contoh teks wawancara tadi, cobi aya anu teu dipikaharti, anu bari dipareskeun heula dina kekecapan saacan urang kana struktur. Ya. Saacan urang kana struktur, urang tingali heula aya nu teu dipikaharti teu kekecapanana. Aya Bu. Naon? Naon Olap Bu. Anu apa teh olap teh naon? Olap apa olab? Olap. Pakai kolkolahnya. Ela Bu. Olap, Kayak bisi aya dina pojen, cek ojan. Ayo, naon? Aya apa teh? Bingung Bu. Bingung. Aya apa? Bingung olap teh? Bingung apa ya? Apa? Jira teh apa? Ayo olap naon? Ente. Aya apa teh? Enggak Bu. Ente olap teh lamun dina bahasa Indonesia mah gumuh. Jadi urang teh lamun arek ulangan biasana rata-rata sok pakai sistem SKS nya. Cek narasumber teh mah sistem kebut semalam. Isuk narek ulangan karek pentingna maca. Sakudina mah lamun tas sakola teh materi nu diajarkeun ku guru di sakola urang teh dibalikan deui pentingna teh sangkan inget ari ieu mah biasana geus diajarkeun di sakola teh geus we engke deui nya kitu bener Ibu. ieu teks teh saluju teh jeung urang sesuai jeung kaayaan urang sesuainya biasana hidup deh kitunya laku tak ayeuna mah oke naon deui aya deui teh nu teu dipikahartina aya teh Teu aya deui. Jadi intina naon cenah ieu nu diobrolkeun ku nu nanya jeung narasumber teh naon intina coba Intinya Ulah SKS. SKS nu kahartina sistem SKS unggul gitu jadi urang teh ulah diajar sistem kebut semalam tapi kudu dikumahakeun kudu dibaca deui saacana nya terus jadi naon ari wawancara teh eta wawancara teh kagiatan neangan informasi ku cara nanya nya ka narasumber pikeun meunangkeun data jeung fakta wawancara teh kaasup kagiatan nyarita dua arah kunaon sabab Aya nu nanya jeung aya nu jawab. Sip aya nu nanya jeung aya nu ngajawab jadi sistemna dua arah beda jeung pidato aya pidato sabaraha arah
Hiji, Bu. Tapi biji Bu. Kayaknya yang searah beda ya wawancara mah dua arah leres. Tah sameme ngalakukan wawancara urang teh kudu tatahar heula dina nyusun tananyana ngeunaan materi anu urang ditanyakeun ka narasumber, terus narasumber teh nyaeta jalma anu baris dipenta kateranganana. Upama urang perlu informasi ngeunaan hiji perkara ulah salah ngangtukeun narasumber. Misalna urang teh arek nanyakeun masalah olahraga, ulah nanyakeunna ka tukang bangunan, wah nyambungnya. Jadi lamun nanya ke olahraga berarti kudu ka ahlina gitu. Tah ayeuna nu baris ibu bahas teh nyaeta ngeunaan struktur wawancarana. Di mana struktur wawancara teh aya wae? Bubuka, Biji panutup. Jeung panutup adina dibuka teh biasana urang teh ngarahkeun tujuan naon urang rek diskusi teh sangkan diskusi urang berjalan lancarnya. Biasana komunikasi bakal lancar, bakal hade sautama dina bubuka geus alusnya urang ngawanuhkeun heula urang teh saha tujuanna naon kitu. Eusina di dieu ari eusi teh nyaeta pikeun ngarahkeun anu didiskusikeun. Jadi pikeun ngarahkeun. Punten nya ieu dina ieu salah. Jadi eusi teh isi tina wawancara eta maksud jeung tujuanna arek naon disebutkeun dina eusi. Kanutup karek nyendekeun jeung nutup wawancara. Ayeuna euy deui kanu tadi. Kanu contoh teks wawancara kira-kira di dieu geus bener encan teks wawancarana. Geus bener can? Strukturnya lengkap atau henteu? betul Ibu. Ada Ibu, teu aya bubuka. Nuhun, teu aya dibuka. Terus Teu aya panutup. panutup. Jadi ieu mah langsung kana naon? Isi. Berarti ieu contoh teks wawancara anu kirang lengkapnya anu leresna kedahna aya bubuka heula. Urang teh ngawanuhkeun nya. Kumaha coba contohkeun ayeuna apa teh? Contoh dina bubuka wawancara. Dari salam Dina salam. minta izin. Anjing Bu. Jeung enjing oge. Terus minta izin cenah cek bapak mah bener. Minta izin arek naon? Arek ngawawancara. Wawancara nyuhunkeun waktosna nya. Jadi ulah togmol ulah siga hayam asup teh los wae. Henteu ngucapkeun salam-salam acan. Ari ieu Arya aya? Arya teu aya Ibu. Kayaknya dia nggak ke sekolah tahu Bu. Nah iya tapi jigana ieu nya teu tiasa on cam nya. Ieu Jitka jeung Jila kunaon tiungna hideung? Kehujanan Bu. Hujanan, loh ayeuna tos mulai musim hujannya wayahna ulah hujanan. Bisi malah teu damang. Nah, coba ayeuna perhatikeun ya, aya henteu suantana. Aya contoh di dieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepakeun nami abdi Nabila Zahra. Ayeuna abdi bade ngawawancara ka indung abdi. Sata acana saha nama ibu teh? Ibu Nining, Naon padamelan ibu? ibu rumah tangga. Si abdi bade nanya ka ibu. Ayeuna kan nuju gencarna COVID-19 di mana-mana. Naon pangaruh COVID kana padamelan bapak? Pengaruhna pendapatan Bapak jadi ngurangan. Teras kumaha cara ngumpulan pangaruh COVID teh? Nyaeta nganggo masker, ngajaga jarak, sareng, nyumbah pandangan. Kumaha sikap ibu kana pangajaran jarak jauh? Sikepna ngabantosan urang kali, sareng ngabimbing urang kali dina pangajaran jarak jauh. Naon pendapat ibu kanu ngalanggar protokol kesehatan? Nah, kadangu tuh tadi suantana. Kadangu teh? Kadangu Ibu. Oh, kira-kira bener teh nu tadi. Iya, itu dah lengkap. Bener Bu. Ya naon?
Aya Aya buka, aya esti, aya panutup. lengkapnya anu tadi mah. Naon cenah eusina? Pengaruh ti COVID, Pengaruh Bu. COVID, Bu. Tentang pengaruh Dampak COVID terhadap COVID dalam kehidupan. Ya. Pengaruh karena kahirupan sakeun. Bener teu? Saluyu teh jeung urang ngarasakeun teu dampak Covid na. Ngarasakeun Diajar jadi di mana? jarak jauh. Diajarna di bumi nya jeung babaturan henteu pendak. Tah nang tadi masalah undak naon struktur wawancara. Ayeuna urang analisis bahasana. Aya undak usuk bahasa Sunda ya. Dina undak usuk bahasa Sunda teh aya naon? Undak usuk bahasa Sunda teh naon? Eno apal? Ragam bahasa, Bu. Bu. Ragam bahasa. Ragam bahasa. Ya, jadi kan para ibu geus dibuka tah wawancara teh biasana ngagunakeun katarigelan bahasa anu paling penting ya. Jadi urang teh undak usuk bahasa atau tingkatan bahasana tata kramana kudu sae, kudu alus ya. Nyarita atuh dina wawancara urang teh kudu merenah luyu jeung tingkatan ya supaya henteu nepi ka nyigeng kana hate anu narasumberna supaya merenah kanu ngadangkeunana nya ayeuna usuk bahasa teh tata krama nyarita bahasa Sunda supaya merenah nya undak usuk atau tingkatan bahasa dina bahasa teh sabaraha aya tilu nya aya ragam bahasa naon Hormat. Lomba kasar. Lemes, loma, kasar. loma. Nah, ya jadi aya tilu, aya hormat atau lemes, aya loma atau bahasa nu biasa digunakan sapopoe, nya aya kasar. Biasana ari nu hormat jeung lemes mah eta teh naon bisa ka jalma anu karek wau, karek kenal, bisa oge kanu jalma nu leuwih sepuh nya, kanu leuwih kolot. Tah coba urang ieu heula nya ngawi heula. Aya nu inget teu ieu teh lagam naon? Cobi ke heula. Abdi miyos Bapak angkat, abdi dongkap Bapak sumping, abdi wangsul Bapak muli, abdi terang Bapak uninga. Apa teh? Apal Ibu? Insyaallah. Coba Lanjutin atau ulang yang itu, Bu? diulang heula. So, cobanya abdi miyos Bapak angkat, abdi dongkap Bapak sumping, abdi wangsul Bapak muli, abdi terang Bapak uninga. Yo, 1, 2, 3. Abdi miyos Bapak angkat, abdi dongkap Bapak sumping, abdi wangsul Bapak muli, abdi terang Bapak uninga. Lagu coba eta. Inget teh. Apa ya? Kayak pernah denger, Bu. Pernah dengar lagu naon coba ini kan kemarin urang teh diajar kawi. Ya, emaknya aya nu teu apa, anu teu inget hiji acan saurang-saurang acan. Naon coba punya nu inget hiji acan lagam naon eta lagu naon? Yos Bapak. Mawar bodas. Mawar bodas pinter. Kumaha laguna Mawar bodas teh man? Dok. Bisa teu? Ayo Ido nyanyi. Adanya doang yang tahu, Bu. Hanya doang. Mapai jalan satapak. Ngajug ke mana? Ngajug ke mana? Nggak tahu. Nggak tahu. Berarti Kang Mari belajar kawina acan tamatnya. Yo, salah jengna. Eta teh contohnya ieu teh lain sembarang lagu tapi contoh dilarapkeunana undak usuk bahasa Sunda ya. Abdi miyos Bapak angkat. Jadi ngabasakeun lamun keur sorangan mah miyos, lamun keur Bapak mah angkat, lamun keur sorangan dongkap, lamun keur Bapak mah sumping, lamun abdi wangsul keur Bapak mah naon? Muli diterang Bapak kuninga. Nya eta teh undak usuk bahasa Sunda. Jadi ngajelaskeun yen undak usuk bahasa Sunda teh dina lemesna aya 2 bagian, aya keur sorangan, aya nu keur batur kitu nya. Tah aya nu bade ditaroskeun teu?
Ayah Anu Bu. bade diarahkeun Oh iya Bu. Teu aya. aya. Pamit teu aya mah urang berarti langsung ya karena kacindekan. So kira-kira urang teh ayeuna tos diajar naon cung anu bade nyendekeun? Anu bade nyimpulkeun ayeuna teh urang teh geus diajar ngeunaan naon? Cung, saha? Sarah, kumaha? Wawancara, Bu. Wawancara. Unggul, anu lengkapna teu? Ini Bu. Apa aja naon? Kawi. Kawi, cung, deui. Urang teh ayeuna teh tos diajar naon? Coba malaweung geus geus aya ojan ka mana wae. Digana pikiran nama ka mana nya ragana keur belajar bahasa Sunda tapi pikirana ka mana? Arek meang ka bogoh jauh. Jadi urang teh diajar naon dinten ayeuna teh? Wawancara nyaeta niangan informasi ke wawancara Heeh. dengan 3 struktur bubuka, Bubuka. penutup, Heeh. ada 3 apa ya? Ada 3 Tiga bahasa apa tilu yang dat? ya tilu. Heeh. Tilu bahasa yaitu bahasa loma kersarangan ker sorangan ker apa ya? Batur, ker. Batur dan ya apa lagi itu ya? Naon? Kasar. Bentar, itu mah udah masuk bahasa Sunda, hebat. Emprak lah, kanggo dapat. Jadi kasundakan dinten ayeuna teh, kurang teh, terus diajar ngeunaan wangunan ya. Pengertian wawancara, terus struktur, dina wawancara, nyaeta aya bubuka, eusi jeung panutup, terus urang diajar ngeunaan undak usuk bahasa Sunda atau tingkatan ragam bahasa Sunda nya aya nu bade taroskeun heula teu aya teu aya ya satu acana urang ieu bade ngalaksanakeun postes nya sih terus teu lamun teu aya ditaroskeun mah berarti tos ngatos nya kana materina tah buktikeun ayeuna ku ngerjakeun kuisis dibuka heula kuisisna Ya Bu. dibuka heula kuisisna tos. Atas Bu. Ieu kodena tos. Aya Sepina, Jila, nu sanesna. Kamana nu sanesna? Loading Bu. Odi, leuleuleuh. Dirinya hujan henteu? Hujan Bu. Alhamdulillah deung. Oh, di ibu mah henteu, di ruangan mah. Duka apa mah di luar? Bu. Kalau di dalam ya bocor. Kalau dalam bocor, hanya mantap. Kenapa? Di ibu alhamdulillah di dalam mah nggak hujan. Alhamdulillah. Ya. Sarah, ini nembe tiluan anu sanesna ka mana? Tah, Bella. Ojan. Udah siap? Mulanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jeng jeng jeng. Ayo. Pesan ayam memang. Jika bisa buka. Ada. Oh, Bella salah. Hiji. Aida. Bapak langsung. Oh, jangan salah.
Pinunjul kahiji. Ya, nggak ada yang benar semua. Kira bener? Pinunjul kahiji. Salah satu semua ya, Bu. Iya, Salah satunya. Hebat. Kompak lagi, Bu, salahnya. Nah, Bella nu kahiji Bella, anu kadua Dava, anu katilu Sepina. Wah, Bella menang non ya ti ibu, ku ibu di pasihan hadiah cilok kamun panggihnya. Anu kaduana Dava, anu kahiji Bella cilok ejeng naon cai herangnya aqua gelas. Dapat cilok nahungkul, Sepina menang aqua gelas. Nah, oke. Alhamdulillahnya dinten ayeuna urang atos diajar ngeunaan wawancara dia katingal tos-tos anu didugikeun ku ibu materina geuningan tiasa ngajawab karena pertanyaan anak. Nah, minggu payun kudu leuwih semangat ya, minggu payun urang diajar masih ngeunaan wawancara tapi urang engke bakal praktek kumaha carana wawancara ya di ku ibu di pasihan terang trik-trik wawancara anu HD. Pamit aing ditareskeun ibu cekapkeun nya resep teh diajar bahasa dinten ayeuna. Resepna kunaon? Resep, Bu, kalau ibu yang ngajar. Oh gitu, Masya Allah. Tergantung gurunya sih, Bu. Tergantung gurunya, Bu, kalau ibu yang ngajar seru. Alhamdulillah, mudah-mudahan minggu payun urang tepang deui ya. Terus semangatna kudu leuwih ngagempur nya, kudu leuwih semangat deui. Oke, kepada kampung barokah tadi dikawitan ku doa urang teh ku doa oge. Mangga. Kata acan urang ninggalkeun rohangan ngadua dikawitan. Rengse, haturkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kana sagala perhatosanana. Jaga kesehatannya, hati-hati. Urang masih kene dina mangsa pandemi wayahna tos usum hujan ulah hilap anak payung nya ka mana-mana di jas hujan sampurasun. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Ibu. Ya.